Duit bae duit tuh, jangan bapak sih usaha ente gawe kayak gitu doang tuh. Hai, eta mah semen terekanan eta budak. Ieu merenang ngasa-ngasa ge tinggal lari nya ngasuluh. Penting boga suluh mah urang, ya boga pagawean teh ya semen. Ini bang kembali itu lomba haram deh. Betul tarang. Itu sapuna corona. Niki orang ulin bae yuk. Orang ulin bae. Ayo. Halus ya amat. Orang sekarang gajian iya bono. Ma, minta kopi mah. Aduh, kuat ya yang ngopi hidung ya. Coba berapa kan dia? Kopi be kopi, umur poe. Gawe juga yang kopi malu. Gawe na. Kodong. Kopi be kopi, umur poe. Gawe juga. Oh, ngopi be, umur poe. Lapan bapak itu di gunung capek jasa ya. Habis ngopi di sedep apa orang di kopi nah. Kayak di ngopi lagi. Haus. Ayo ngopi kadanana ya banget anu mau ngopi. Alhamdulillah ya wis kadis kaubaran lah. Wis kuat ya mah. Alhamdulillah ngopi di bae lah orang aduh. Salah. Aduh, masyaallah. Aduh, duit di mana tuh? Tong, ya baru duit. Ya gaji doang bukan apa Mayo. Ajeng kopi, jadi bisa mandi. Alhamdulillah. Bebek gampang kek, ke bapak nggak usaha, karena diberi duit ke bapak. Gak segera ulin bela. Cek, kenalan cek. Cek. Ini sepanduk yang iya, yang Haji Nawin, calon bayi Haji Nawin, yang 2 periode cenah. Program-programnya cenah anggeus, cenah. Masak tek maju deui. Ah, ya nya, tinggal neruskeun doang. Ayeuna pan usilan orang 2 periode ge bagus bae cek urang teh nya. Mending kana urang tanggung jadi gede bae geus Haji Nawin tah. Urang menang ya. Ya, minimal pemerintahan itu 10 tahun. Sekurang-kurangnya eta karak program teh anggeus kabeh. Gimana rek jeung urang naon urang Haji Nawin. Siap lah orang jadikan orang Bapak Haji Nawin supaya diperpanjang deh, supaya orang jadi aya naon ngeunaan deui gitu pan urang aya istilahna perlu naon deui gitu nu can anggeus urang dijadikeun deui bae geus lah. Yo Haji lah urang mantuan deui ya urang. Sana urang nya supaya ya. Ayo orang mari dukung Haji Nawin. Bapak-bapak, ibu-ibu, urang dukung Haji Nawin 2 periode nomor 1. Ibu-ibu lobaan amat ya. Kira-kira tanggal 3 pemilihan kepala desa, kira-kira ibu rek. Mah orang kajeroh ya, kuat ya. Anggarannya Barang-barang isin ke anak.